Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab ke kameramen. Mana si Abah nanya? Siapa? Kemana? Uing bejana teh jeung maneh. Ih, urang aya wae di imah. Rek ngelmu. Ih, teu beja ka urang mah puguhan. Benerna da eta mere amanat Amanat naon? rek datang calon sekretaris rek gayanya. Ode gaya yang aya sekretarisan segala. Itu aki-aki teh. Paningkah yaki. Bejana mah kita interview maneh Jan. Naon? Kita di interview sugan geulis setia. Geulis. Calon sekretarisna. Baik, geulis mah datangkeun sok ka dieu, telepon. Telepon. Hah? Coba tadi. Tapi da teu mere nomorna di. Kan bejana ka dieu cenah kitu. Ayeuna nya rek datang teh. Tungguanna 2 poe mah. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Saya nu hahau eta. Jawab eta meureun sekretaris teh. Sampurasun. Rampes. Mangga Bumi kalau saha? Bumi Abah, mun teu aya Abah mah Oh, ai pantona paling mana? kaler ka ditu. Jalan-jalan ieu jalan dapur. Ka jalan dapur. Nya. Ai didinya di mana? Yo di tengah imah. Jalan dapur we. Goblok deui mah janela atuh. Lain jalan nya ke belah kaler. Etik deui. 2 langkah deui lah. Biasa teu siana keluar heula aing bapakeun dia di hareup. Ieu besok pisakeun wae lah. Sugana geulis atuh. Ini menggeusuk aja nya. Baik. Astagfirullahaladzim. Ai teh saha si Abah teh ha? Sanes, abdi mah sanes Abah. Gusti nu agung. Kenalkeun. Ibu gimana? Ulan, Ibu. abdi. Naon Ambu eta naon? kenalkeun. Oh, Depi teh saha? Abah teh ha? abdi mah Joni. Nosok di dieu, Abah mah teu aya ka Uganda. Ulan, Abah mah teu aya ka Uganda. kah. Poho aing. Naon? Ai awewe kalau laki maka lamun lalaki ka awewe kulan. Aduh punten. Anu sumut. Ieu teh amu teh tos di airport teras ka dieu koper ge malah ditinggalkeun. Maca tino koran teh cenah menerima lowongan kerja. Si Abah berarti teh. Tadi ngomong. Ulan nya si Abah naon teh namina teh ah. Abah Ki Winata. Eta si Winata ya ampun. Astagfirullah. Terus ruha dia mah. Lain jika ada nyuri dia mah, jika ada asli ya dia. Siun. Goblok si Abah. Banyak nu kieu diundang. Aduh. Nah, di Sanes ujang balik tu maros itu leres beminat si Abah. leres Abah Ki Winata. Agung. Heeh, amu teh koper ge kota dibawa-bawa acan kantong ditinggalkeun segala ditinggalkeun Sina pintas naon teh. eta teh? Hah? Sina naon? Bom. Ngeri lur. Malahan celana 3 poe 3 puting di perjalanan teu diganti. Anjir palingan beureut parae. Tino koper tinggalin. Gusti nu agung. Tos uih ti India amu teh jadi TKW teh ya. TKW nya. Asik. Kan tadi ditu we kitu tong ka dieu. Apaan maca Saringis. terus aya ilapat amu teh yen kedai kopi teh cenah butuh sekretaris. Ilapatan nu sok ieu lebaran eta. Eta mah ge. Kupat. Kupat eta mah. Kupat. Jadi gitu amu teh uih we teras boga dudungan. Heuh di India, nu ngaranna di India pengalaman pahit pokona mah amu mah ke India. Pahitnya. Pahit pisan, leuwih pahit tinu paria. Masya Allah. Eta mah orang India, apa orang India? Apal. Sahrukan. Sarukan. Lain. Si ieu Ali Sadikin. Orang gede bage eta mah tuh. Bebe we orang India pokona mah heueuh begitu da amu nu ka Indiana ge. Teu bisa atuh.
Banyak ya Aduh, sedih. pokoknya mah gitu cerita nanti amu teh dia di India karek gegek di airport dipapakeun ku supir taksi ngaranna teh si AL teh ya. AS inisialna teh amu Pak Sadikin Sadikin. heeh ber teh nah can tadi dibawa ka imah dunungan teh ngadon ka tempat nu sepi dinu gerbong kasep duh dirangsangan amu teh Gusti nu agung ceng teh aing hirup kumaha dirangsangan baju amu teh bisa ngelawan nah ai pas kahana asugan amu teh dituluykeun ngalompat Nah, ai pas dibuka teh ye dua dimensi double kardannya. dua dimensi da ieu mah geus 4G aturan nu amu mah 4G. sina ge meluarkeun teknologi terkini teh geuningan nu zaman ayeuna pinah amu teh di India teh da kapok teh berdeui amu teh ka Uzbekistan Jauh pengalamannya. jauh aya eta mah di dinya mah di Uzbekistan heueuh lalakina teh kararasep balalangir ngan heueuh purunyus teh minta ampun leuwih ti purunyus ke si John Berlin Purunyus naon? purunyus cunihin apa cunihin oh amu Gusti nu agung eta mah kot digilir ku opatan Gusti nu agung ceng teh teu sarua kitu ai ku amu teh dibukakeun teh cenah bae dua dimensi ge da beuki cenah urang Karasep tapi bekian gitu nya. beuki Ih, beki kan kieu. nah geus kitu teh balik deui amu teh heueuh ngontrak amu teh jadi TKI ngan lain di alam dunia Di mana? di alam wayang bobogohan jeung Arjuna amu teh Goblok. Juga nu betul itu. aya carita nu dina wayang ningan si eta asra jinga muka bengkel apa Suruh bengkel. heeh Muka tamala oge. kabayang asra jinga muka bengkel Bima keur marud we Wasmar keur ngompak moga kompresor Gusti nu agung keu tina carita teh geus terparogu dar tedorna jeung Aswatama ngagoda ka amu teh Agodana kumaha eta? hah da kulicik teh dengan caritana Kumaha? ngagoda amu teh di pipi bongbroy cenah sok cenah maneh daek ka urang ku kami cenah dibere cenah tuh imahna tuh duitna aki kasebeleun asing horeng aing tadi gilir kulising si eta geuningan manyut mobil manyut motor teu dibayar ka leasing leasingna teh diparabkeun ka amu mahana mah eueuh kitu balicat-balicat nyumput tina handap pencau si Aswatama eta mah Leung teh dendam amu mah ka si Aswatama Enggak. Leung teh diparapkeun ke gede kado mah ge. tah kitu caritana amu teh nya Geus luas geuninnya pengalaman pengalaman mah teh teu kudu diinterview geus apa ambeulnya sabala geunyeurna sakesar daunna amu kaos kumaha tah kitu amu teh nek ditarima nek henteu pokona nek digaji henteu amu mah pokona mah sayang ulin sayang digawe di dieu geus bosen hirup kos gitu Tapi da teboga duit keur ngagajina bae dititipkeun. ujang digaji ku amu geus usum ayeuna mah Bener. jadi pagawe nu gaji kadudungan lain nu tadi teh cerita wayang teh hapura geus kaluar tinu tetek bejakeun sia kacepot. hah Bejakeun utang bebejakeun ada da urang mah dah horoy ini kadang bebejakeun Bae aya heureuy mah. heeh Entah hampura heula atuh men hampura. hampura tah gitu Asep perutnya aya teh namanya teh saha? Joni Joni Sutarya. Joni Sutarya hah Joni saha Joni apal amu saha bukan Nyi Kokom teh ieu lain nu kitu eta amu kalau lanjut tinu YouTube anu SFM lah nya Nyi Kokom ceng teh saha teh budak geura topi mun teu rantas kita John Berlin teh ya ini apaleun euy. Pokon ini jangan Berlin deh. ih terkenal kene kami Di Uzbekistan kamu eta Joni Berlin teh. ente keur di jalan aya nu ngamen budak leutik PT krek kawas kitu
bari jeung dipaksa nyanyi teh sok cenah nyanyi naon we cenah hibur kami ya oh nyanyi teh nyi kokom tah tidinya jika nama inspirasi nama jika nama sairah dipaok di dinya geus curiga amu mah da di dinya mah nama keur usul maling naskah palahan jual beli naskah Oh gitu. ih keur usum aya nama ai boga naskah tiba tur dicopot ku urang diakukeun urang Kumamun aya nu kasinggung. apaan ai na nyung ka mana aing mah Bahaya aja. pokoknya mah kitu nya jang amu meureun di dieu nek digawe eta mah nek diterima kitu wayahna Terima ulah. Saberat kieu kieu lur. Kemarin mah ada yang dikebukan. nya sok we anu kira-kira nama urusan hayang panjang hayang ponok gitu we aing kadang geus ninggalkeun koper ke segala rupana hayang diinterview di dieu mah nya nek diterima bejana cenah kedai kopi teh cenah apresiasi ke anak-anak muda kaula muda di Kabupaten Sumedang namun teh asli di Sumedang Oh, tapi geus ladur, pan, geus tolol. Umur ayeuna sabaraha? hah amu teh poho dan dilahirkeun teh langsung si indung bapana teh ka Arab amu mah disusunan teh ku me Deretan ku aing. Jono. Hmm? Jono. Bener eta teh. bener Itu karena ningali video nu kamari. lain karan amu mah lamun keur ti beurang mah Taryono Anjing. Aya lewe juga belum. gitu Ah, tajang kumaha meureunan pangbejakeun we ke si Abah meureun da isuk paketo meureun si Abah datang ka dieu ngan Ya. amu meureun hayang nek ngendong heula da pasuk tubuh padumukan tapi di dieu mah teu aya kasur buhan. bae di pasorona oge nu penting aya kasuran teu bae ojek asik na kulir mudik oge da amu mah geus biasa hirup di jalan kaos kitu teh dengan wayahna we meureun pangbejakeun ke si Abah Mun. amu datang poe ayeuna wayahna nek ditarima nek henteu amun nek digawe di dieu nek jadi naon we eta mah meureun nek kuli-kuli macul amun nek ngaramet da mah sagala bisa Beberes biasa. biasa Oh, kurang tes lah beberesna. hah Biasa. beberes nu kieu mah atuh perkawis gampang Beresan hate nu ieu amuradul bisa. wajib Soalnya seueur di dieu teh pasien. Jadi ieu nanti naon? Panyawat teh hate amuradul gitu. asmara ramijut Nya. Pamit tiasa mah kitu tiasa ieu. Jadi kayak si Abah tah ambu anu ieu pasien. anu Soalnya kumaha maksudna teh nya si amut si Abah teh itu teh profesina teh naon si Abah mah profesina teh guru guru para dukun. anu lulusan ti PGSD UPI Sanes. sanes jok jero nya ka John Berlin sanes ieu mah Si Abah mah lulusan ieu naon sekolah anu di daya luhur teh. naon John Sing bentes ngobrol ke Jon. Apokana mah tidinya we si Abah mah. Grogi juga nama Bu. nampa susu weuh haji Tinggalin aya pot gitu mah. hah Oh, sudah gitu. Gadekeun ya. lain dengan balon tiba pokoknya mah kitu yang bedakeun nya Jakeun nya ka si Abah gitu nya. bedakeun ke si Abah amu datang ka dieu interview Tapi lalur teuing. bah dimensi Ngundang ieu ngundang laler. Lain undang syahwat, ngundang laler gitu mah. pokok udah di jalan teh pinang suka bina-bina teh kayak akting Gusti Agung Aduh, bararing. pokoknya mah kitu bang bedakeun ke si Abahnya Nya, mun kapanggih ieu teh ge. lain cenah aya hiji deui Naon? aya tinu ilapat cenah pangarewoskeun SMS-keun atau di WA-keun ke si Adi nu kameramen teh bedakeun salam ti amu Apa si Adi sih? keramijud hatena teh teh Lebih sakti si parukan Abah ieu mah. tas si Adi teh bejakeun ti amu gitu salam baktos anu ngapes tinu komen-komen nu kemarin ditanyakan teh kameramen ayo ngeluk Pemain mah teu ditanyakan. kanto
aing nih kuat kabebeakan kieu dang ke ih kameramen. Salah warna kameranya. Wah. Gitu. Pokoknya mah teh kedai kopi mudah-mudahan benernya amu beun terus trukna di dieu di imah di kedai kopi mudah-mudahan kedai kopi kapayunan aku maju aku manfaat. Kurang teh harus naik langkungan anu langkung kaos di dieu nya anu mah diajar benernya atau ayeuna penting beneran amu diajar. Diajar naon? Diajar ngebohong. Diajar dua dimensi. Oh, diajar dua dimensi. Tebel kardan deh. Geus lila amu teh pikiran teh nama naik pensiun saya beja kapanono teh getak panglawungan ngesudi cek da aing jadi gigian teh ngan heueuh geuning gara-gara heuh katarik ku asmara teh ku si eta teh si Adi amu Terus bogo Black Cross Bogo. amu mah samemeh nempo beungeut teh geus bogoh teh tah kalebihan amu mah kitu jadi can apal banget can apal naon amu mah geus bogoh teh heula Apal kabehanana Geus apal. dina diri si Adi geus apa ujangnya ayeuna seperti sikeun ayeuna si John kieu nya ujang teh sampai apa teh John Berlin apa apal naonna apa kapungkur kantos dari sutradaranya SFM namina teh anu tekan amu atuh naon di terus biasa sok main gitar ujang mah pun pepernian nu kali itu nah terus kalau sok teh kitu gua reka bisa teh geuning tatanen apa can boga kabogoh mikayuna? teu kudu disebutkeun eta mah selama si Nurana teu kudu amu nu nyebatkeun sadayana teh terus terang tacan payu tina nu dipedarkan ieu abdi gaduh ieu kacocokan nuhun ya abdi mah jadi narima lah jadi salaki amu aneh aja aya di ditu abdi narima ya anjeun kan pedahan tong jadi non nanti teh ngalamar teh jadi non jadi sekretaris tong jadi sekretaris atau udah teh cocok ya naon banginnya kopi we ya aja termos tadi ngejagrag Gusti Mana jadi kopi iya na? tesna teh Kopinya eta meureun tah kan biasanya kan udah datang mau kopi si Abu tuh mau kopi. ai maneh adi ai kopi di kamana kan adi teu ngaji diri nya kudu nama apa lah menarik ka imah si abah teh kudu mau kopi aya anjeun henteu atuh kumaha oh terlalu YouTube muka mas ya rokok arek sok ngarokok sok ngarokok tara apa mah oh haluh tara tilu leutik amo mah terang ngarokok terang nginum bager amo mah kalawaran ti soalnya lamun oh ngarokok geuning eta nyakal hungkul oh nyakal nyakal dia tuh hungkul dia, ya mah dia sanes eta korek na mana mana korekna tuh eta goblok kopi teh tadi mah di dieu nah jauh ka dieu iya tukang korupsi di kedai kopi di singkat kok jadi saguan Gusti itu aku teh jiga aya hodaman hah aya hodaman atuh jadi amu teh di tes teh kudu bisa minum kopi pokoknya rasana kudu bari kan ieu kopi hideung nya heeh rasana kudu jadi ieu cappuccino bisa teu kira-kira entong-tong mau cappuccino nek sarinande oge amu mah nek kopi rasa sarimi we amu mah geus bisa latihan di Malaysia yang rasana sok tah teu pira teu minum kopi kocekeun meureun kocekeun atuh ngeri lur tah ieu teh mah ngandung manuat manuat naon hah poho ngorong gitu parah lur tah kitu meureun nya Punten ka kobok sekening gitu. wayahna mun pangwijakeun ka si Abah kamu datang ka dieu tadi mun panggih nya heeh soalnya si abah mah sok ieu teu apal imitna teu apal ieuna teu apal datangna gitu lain aya amu jika ieu we nya jiga atasan ublak
pakai salah ke baru urut. Tahu gitu na ujang beuna da amu mah mau bisa lila. Mau bisa gila rek mana? Ditemuan itu ku ojek. Baca rek nginep di dieu atuh. Mung napa banget ujang. Sieun amu mah terjadi hal-hal yang heeh diinginkan. terjadi hal anu diinginkan dan kunaon. Tuh wayah nawe meureunnan pangpejakeun ka si Abah amu suping ka dieu. Ini istilahna merendonan interview poe ayeuna wayah diterima. Saingan amu saha wae di dieu teh anu interview teh can. Aya Saha? Teu aya. Tanya wayahna meureun amu ngehiji-hijina di dieu da eueuh deui. nyalahnya siap-siap lah ke diwatoskeun tak keputusan mah kumaha si Abah we nya. Nya kumaha si Abah eta mah nya ujang meureun pangwayahna pangbejakeun Mohon. ka si Abah gitu. Eta rada aduh. Spontan Kuat ujang. bising keluar ya bayawah. Ngeri dah tuh. Tah kitu mun amu mah bisa lila, ieu nuhun rokona. Teu keur di jalan sok tiris, balik ka Janggot, ka Cinung, ka mana? Ka Cisuka, ditungan ku ojek kamu teh. Aya aku naon. Bare keriem nilem we beus. Itu moal nami mun ujangnya. Mangga. Hatur nuhun pisan ya. Hati-hati di jalan kita banyak Nuhun. mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ngeri lah. Haredak. Kira-kira gitu direkrut di kedai kopi. Kamu sebelah. Orang terima wainya. Ya tahu kumaha si Abah we nya. Sekarang telepon heula si Abahna.